Cek cek jiwa lupa. Kang Owo, Yuk, lamun urang nyoreang bangsa ka tukang gitu nya. soreang. Nyoreang, Oh, nyoreang. soreang. Nyoreang bangsa ka tukang gitu nya, kanu geus lawas gitu urang teh kadang-kadang mah kan adi di imah di lembur mapannya jarak ti imah teh kehalangan heula kuburuan. Misalkan imah tepas aya buruan ka ditu teh aya pager, karek pager. Tah kolot urang mah pan henteu kitu wae pager teh henteu di ngukur ku awi gitu. Kapungkur mah kan ngahaja sok dipelakan. Nah aku tangkal sampe lah. Teu kaharti lah lamun misalkan eta dipelakan sampe lah dek di alas sampeuna. Tapi nu jelas mah nu paling penting mah dauna justru. Henteu mau ukur sampe aya dipelakan roai, dipelakan jaat, atanapi dipelakan kakadong-dongan. Eta teh sadayana teh lalab. Da orang Sunda mah pan kawentarna lebih ke herbivora kan. Makan tumbuhan gitu. Makan tumbuhan dibandingkan daging sigana teh lebih ieu keneh leuwih loba keneh karena eta dadaunan gitu. Daunan. Cek urang ieu mah kan urang Sunda mah cenah siga ieu siga eme. Punten nya sanes maksudna teh ieu kulantaran seueur pisan urang Sunda anu resep kana lalab. Jadi ningali orang Sunda teh daharna teh jeung dina piring teh sangu sambal lalab nu katingal ditutup watok lalab teh sabaraha rupa gitu kan. Terus diidentikan jeung embe teh soalnya lalab atah teh kan. Lalab atah kan dangdaunan jadi siga eta gitu. Tapi ente maksud ieu nya pamirsa ente maksud nyamikeun pamirsa sami. Soalnya sim kuring ge sedep gitu. Gitu. Tah lalab teh sakitu seueurna orang Sunda mah tah kadang-kadang mah heran eta teh segala bisa didaan gitu orang Sunda teh cenah gitu. Tapi da anu tos ngaraoskeun mah eta malihan sim kuring nyalira gitunya upami misalkan heug ka ieu ka jalan milarian goreng hayam we. Pan nu tinggalna teh sambalna ngeunah teh. Nah, hiji eta sambalna heula. Sambal teh baladna kan jeung naon? Kiraku sambal baladna jeung kucing. Henteu lah. Pokona mah patokan naon ayam goreng larisnya tina sambalna. Dina sambalna aya tukang ayam goreng sepi pasti sambalna tuh bener. Kirang. Nah, gitu. Rata-rata sambalna da hayamna mah kitu keneh gitu kan. Atanapi terus saya apa ya jadi sepi gitu. Nah gitu. Tah jigana dina danget ieu urang ngabahas eta we. Ku seueurna orang Sunda anu sedep kana lalab urang bahas lalabna. Da eta teh kabudayaan urang oge, adat istiadat urang Sunda. Ngabahas lalab ulah dugikeun ka lalab-lalab ieu teh tidak bisa ternikmati gitu cek orang ieu mah cek Malayeuna mah teu kanikmati ku barudak ayeuna mah bari ke lalab teh paling oge bonteng meureunnya. Cantang tuh bere terong oge. Tapi ieu biasana mah naon salada biasana sok dina hamburger gitu. Hamburger teh naon? Hambur duit keur pas. Hambur duit ger pas ya hamburger. Tak gitu. Tapi sok sanaos kitu bakal langkung karaos antebna saupami ieu dibuka heula. Siap. Sok sanaos bade 5 menit. Buka heula we. Keun wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu palawargi sadayana wilujeng tepang deui di Padaringan Channel sim kuring Aba Awowo disarengan kuring jangan sim kuring Emang Uden Roai.
Roai. Jadi naon tadi? Roai anak. Reai. Oh, RI itu. Oh, Jadi urang tadi ngabahas ngebahas lalab. lalaban khususnya nu sok dieu ku urang Sunda. Ya. Sate acana dibuka kana lalab naon wae, urang teh kedah dibagi heula ieu teh. Lalab teh buka bagi dua orang Sunda oge. Aya lalab atah, lalab asak. Nah, cantang tuh lalab atah bisa raos sapertos lalab asak. Atanapi sabalikna cantang tuh lalab asak pantes diatahkeun gitu kan. Sapertos kieu kangkung dilalab, dileob kan. Atanapi di leob lah ku Cipanas. Dan dituang kangkung na atahna mah cantang tu raos kan. Tah gitu. Janten aya lalab atah, lalab asak tah ieu ke oge urang ieu we pada dina padar hiji-hiji oge aya anu lalab atah take bakal disobatkeun tah ieu mah enakna lalab atah. Gitu. Nu jelas urang mau waka ngebahas soal sambalna tapi urang lalabna. Tapi insyaallah upami aya lalab teu aya sambal eta ibarat tuang teu diuyahan. Kitu nya. Da kitu we bener daun-daunan naon. Da nyata teu aya sambalna mah atuh selesai atosan we konten ge moal beres. Tah gitu. Anu kahiji nyaeta anu paling terkenal lah salumpit lah. Dan awi lain atuh. Mun yo atuh kabayang itu atas beres tuang gitu ujo barareuh gitu. Ku ieu ku merang. Nu kahiji bonteng. Tah, mentimun. Bonteng jeung kerupuk istilahna. Lah eta kojo itu. Kojo bonteng. Bonteng teh bahasa Kamalayon mah mentimun. Ketimun. Bonteng sok aya wae dina naon geus nya. Dina sangu koneng sok aya bonteng. Dina dina bonteng mah kamala kabale nya. Nya aya wae. Aya wae di misalkan di warung nasi segala teh bonteng aya wae selalu standby gitu. Lalap cuman kadang tos disiksikan. Tos disiksikan. Eta teh dilalab. Upami digeser diseutik misalkan samarana dihijikeun terus rada dicikuran jantan we receuh. Receuh bonteng. Apa? Tah diajar receuh bonteng siga rujak bonteng tapi henteu ieu benten receuh bonteng. Tapi juga rujak. Tah engke ka bojo nyuhunkeun receuh bonteng gitu. Insyaallah apaleun lah. Bojo Kang Wowo apaleun ngarakeun aing mah. Teu apal receuh bonteng. Eta bonteng teh sanes biasa dilalab, direceuh atanapi di rujak. Ya, tapi dina danget ieu mah dilalabnya biasa ditambul oge raos jeung kerupuk tadi. Itu da bonteng na unggul ge. Bonteng na unggul ge ya raos. Anu ngarakeneh gitu nya. Anu peungkeur gini kan. Eta teh lamun keur panen bonteng di lembur nu ieu teh rada karcil keneh aralit keneh rada ngorak keneh cetrok nyaho alnung gitu. Nu aya bodas-bodasan ya. Nya siga aya jamuran padahal eta mah memang buludru Salajengna leunca. Si obat kuat orang Sunda leunca si pelor. Si ngeunaheun. Si mana lagi? Cenah laun saderek kata rajang ku nyawat kirang kakiatan. Mangga nganggo leunca. Leunca teh lalab eta teh. Dijamin ngoceak. Tuh, pangalaman kanggo tak gitu. Ya soalnya keur sare kajejek. Ngoceak teh asli. Eta. Leunca mah aralitnya. Eta teh memang kanu sawarehna urang Bandung mah aya oge nu teu sadap kana leunca. Lantaran rada pahang kan. Tapi upami anu tiasa ngaraoskeun nikmatna tuang leunca, tos aya leunca di samar. Leunca sambal tos we eta mah. Nah sebabna leunca teh upami dituang teh cetok teh aya ngaheos khas leunca. Eta anu bikin raosna teh. Malihan anu ieu mah anu biasa kana leunca mah dugeun ka di tambulan gitu turuk gitu kan. Lantaran gasna eta aya khas gitu. Aya nu aya jo aya tos hideung gini kan nya.
anu Sami wae teh. nyantu benten ieu na benten araosna tos hideung mah tos Si sekolah tuh nya. kalau teuing kirang raos pami di Anggolala saena mah nu hejo keneh gitu. Tah eta sami sareng bonteng lincah oge tiasa di karedok. Tanapi hiji deui di Ulu Kutek. Ulu Kutek leunca. Ulu Kutek mah nganggo ieu oncom Bandung. Eta cing lada eta hejo. Pusim kuring sok nyieun eta ku sabab teu sedap leunca. Alhan we oncom lagi. Aduh jadi sambal oncom. Nya sambal oncom. Padahal itu Ulu Kutek. Aduh. Ulu Ya Kutek. Allah. Favorit eta. Kenikmatan itu. Nah, leunca teh raya raka. Sekarang Takokak. Ngan takokak mah teu tiasa di. rada pahang dah kokak. Takokak mah ieu pake pelor teh pelor bebedilan pake takokak. Raya raka oge sareng terong. Sareng terung ya. Terong teh aya dua rupinya aya anu Ungu panjang. Eta oge osok dilalap. Hmm. Kan biasana terus dilalap teh digoreng heula atawa kumaha gitu sarada ieu. Upami anu ieu mah nu biasa bisa dianggo lalap mah anu buleud. Terong hejo nya. Nuhun terong hejo bodas lah Hejo gitu kan. Hejo bodas gitu anu ngora keneh anu kolot mah pahang gitu teh. Kapungkur mah justru terong teh parahang kabeh duka kaina duka dikumaha eta tiasa jaga raos pisan gitu. Anu raos mah nu ngora keneh. Nu ngora keneh. Pantesan da resep kanu ngarora. Iya. Nya terong gitu mah. Kayaknya resep terong. Tah terong oge salalian ti didamel lalab. Osok didamel karedok. Dilebetkeun dihijikeun sareng karedok. Nya. Karedok anu komplit. Sanes karedok leuncah hungkul gitu. Tapi karedok nu komplit biasana kacang panjang, toge, bonteng, kadang-kadang diengkolan nganggo terong. Dung budak diasupkeun kabeh. Blek kurupuk diasupkeun we kabeh kadinya. Jadi lain jadi ieu tuh, lain jadi karedok itu. Jadi wadah runtah. Ya, eta non teh terong. Salajengna leunca, asalna teh leunca. Leunca nya majeng kana terong. Kana takokak, kana terong. Terus saya karena engkol mah kabala-kabali oge engkol mah dina bala-bala aya dina bihun oge sok di engkolan lotek aya puguh dilalam. Tapi engkol teh mah kan nuju tren teh jadi si engkol teh kan biasanya mah sok di atahnya emang ya digoreng heula jadi engkol nu digoreng teh ngeunah pisan contohna we bala-bala eta kan kol. Iya digoreng. Jadi setingkat lebih ieu kenikmatan. Tah. Soalnya tadi kan bonteng di atas, leunca di atas, surawung di atas. Surawung mah acan ya. Acan. Terong di atas, tah upami engkol mah tiasa diasak oge nya digoreng. Henteu di leob, teu dikulub. Atanapi diseupan, tapi digoreng. Tapi biasa dikulub oge Kang Tos deh. Biasa raos, dikulub raos. Terus biasana teh pribados semuanya upami misalkan aya engkol di arah teh tengahna teh geuning nu leutikna anu bagian tengahna. Jadi enak ngegel neruktuk mah lah itu tengah jadi lapar gitu kumaha teh ieu eta engkol salah lian ti engkol tiasa wae nu tadi tos kasabitnya eta surawung kemangi kemangi teh seungitna nya ampun teh eta raos pisan. Surawung, karedok di Surawungan, enak pisan. Surawung mah nya kemangi lah kayak panginten aya gambarna di mana di ditu. Tah di ieu Surawung mah tiasa dina nasi sangu koneng sok aya di Surawungan. Misalkan dina nasi uduk oge sok di Surawung. Biasanya janten ieu janten selain jadi lalap janten garnis oge. Janten garnis. Janten papaes. Janten papaes teh eta Surawung. Eta oge Surawung oge biasa sok dilebutkeun kana karedok kacang sok di Surawungan, karedok leunca Surawungan teh dukata. Tah, upami telepat mah di Surawungan oge lawas. Salajengna Rana Midang. Tangke panginten ieu mah gambarna kada dijelaskeun. Margi kan Rana Midang teh salah saeueus lalab anu memang rada langki gitu nya. Rana Midang mah dauna rada mararencos kumaha nya ngagambarkeunana ieu teh kewer tinggal dina gambarna nya. Insyaallah.
Bingung atuh ngejelaskeun Rana Midang nu jelas mah eta teh lalap anu raos pokona mah gitu. Rana Midang mau ngaran channel ieu. Eta pada ringan. Jauh. Randa Midang teh Randa keur midang teh. Randa Midang. Oh Randa. Banyak teh Randa. Randa Midang teh Randa lagi bersolek lain Midang teh ya kurang lebih lah bersolek lah. Tapi daunnya sanes mencari perhatian. Sanes pertos terong bonteng. Oh itu daun ya mah daun Randa Midang. Ya iyalah. Insyaallah aya ya. Saladah cai mah aralit. Siga iya nanti kadar airnya tinggi gitu, kadar cairnya tinggi, aralit, insya Allah ya tahu ge ngarumpuyuk siga kiriminil, kembang kiriminil, ya tahu kriminal, remi, kiriminil, ketelahna kan, keriting, Sunda mah nya keriting kiriminil, ada kiriminil teh non, kiriminil mah iya kembang nu aralit. Iya benten sarang itu nya saladah cai. Nya mah kiriminil gitu. Kiriminil mah kembang hias. Kembang hias ngagarunuk gitu aralit daunna teh. Ngagarunuk saya. Nya disungkuring mah ieu remi. Oh, ini kiriting teh kiriminil. Alunya ieu komedik ngaranna kiriminil. Eta saladah cai. Aya oge saladah bokor. Saladah bokor mah tangkos ayeuna masih kene eksisnya. Saladah bokor mah eksis pisan margi ayeuna biasana sok aya dina nu tadi teh hamburger. Nah, aya kan saladah bokoran kan. Saladah bokoran terus di tomatan, di ham. Terus ngoroti eta dina hamburger biasana teh hejonya saladah. Aya oge anu ungu aya. Terus sungguhnya sok emut kan di Bandung khususnya gitu nya. Di wewengkon urang we Cimuleuit teh. Eta nami Posyandu kan sok melati. Iya. Naon itu coba mengangge ieu. Posyandu salada bokor ya lah mantap gitu. Posyandu leunca gitu kan hade gitu. Iya. Kayak Surya. Ulah kagok. Grup pramuka we, regu pramuka. Eta. Abang kan udah grup regu kami dari regu poh-pohan atau regu terong hejo kawayang eta tong kagok ya eta ku Posyandu kan ini no melati Posyandu naon kekembangan gitu kan yang kembang naon itu apa coba mun ieu iya saya Posyandu bawa badotan Posyandu daun kahitutan gitu salajengna poh-pohan mah daunna rada lalebar, bentukna teh rada ieu, bentukna teh garinjulnya, tapi ipis oge garinjul raos pokona mah poh-pohan. Mangga para wargi sadayana anu terang kumaha raosna poh-pohan, tapi anggar sambal nu nangtukeun naon geus kitu. Sakumaha ieu oge. Sambal teu ngeunah anggar we lalau ge tinggalin. Tak kitu poh-pohan. Salajengna kakadongdongan. Nah, kakadongdongan mah biasana aya dina sok dijieun pager eta teh. Sok dijieun pager si ieu teh si daunna teh kadang-kadang siga warna hejo pucuk cau si daunna teh. Aralit kabeh daun ge warna hejo. Henteu nya hejana hejo pucuk cau kitu maksudna rada ngora. Terus gamarna ayeuna berusaha untuk menjelaskan gitu. Ya terus. Bentukna we tah, bentuk karek mempengaruhi. Bentukna teh rada keriting si ieu teh si daun-daunna teh rada keriting terus rada aya ada mararencos gitu. Kakadongdongan atau kadongdongan. Kakadongdongan. Siga kadongdong meureunna. Itu ngaranna eta mah ada henteu siga kadongdong datang ka kadongdong mah gede ieu mah ieu biasa dijieun pager atuh. Naon atuh nu jiga kadongdongna? Hah? Wallahu alam. Nah, duka rasana itu udah disebutkan duka rasana dekat rasa kadongdong gitu. Kan disebutnya kakadongdongan. Tapi insyaallah aya gambar lah. Tapi daunanya? Dauna dilalap dauna lintang kalna. Kacida we tangkalna. Bisi wentos tadi kan bonteng gitu kan. Si naon? Ieu na teh buahna gitu nya. Nah, buahna lah. Atawa beutina henteu. Ieu mah daunanya. Oh nya.
kakadongdongan salajengna eta oge atahnya di atahnya di atah kakadongdongan poh-pohan di atah ya langki pisan upami kakadongdongan atanapi ieu di kulub atanapi digoreng teu aya nyaris-nyaris teu aya salajengna daun gedang pucuk gedang aduh pucuk gedang mah biasana dihijikeun jeung pucuk daun sampe di kulub ditambahkan jeung pucuk eta aduh timbal pais pada sambalna anger sambal sambalna anu ieu teh geuning sambalna sing ledok sing siga tai kotok eta lagu arudak kaheula eta sambalna sing ledok sing siga tai tapi bedanya sambal anu dinu nya tukang ayam goreng gitu dan pecel lele rupa-rupa upami ieu abdi kantos ka di ieu lebet ke restoran di salah sawios restoran di Bintaro 36 jenis lah sambal dimiti sambal dadak sambal bajak sambal cumi sambal udang sambal teri sambal segala rupi sambal mata seueur pisan duga 36 kabayang eta milihna oge kulierna gitu hayangna mah cobaan kabeh dengan namanya 36 panana atuh da moal pararuguh meureun. Anggerna mah sambal tarasi na eta mah. Eta tadi teh dugi ka daun gedang, daun gedang mah identik sareng pucuk sampu. Siga tadi dina pager ngahaja di pelakan pager teh ku daun ku tangkal sampu gitu nya. Nu ngalana teh saha wae. Euceuk nyuhunkeun pucuk sampu. Lamun ieu teh kadang-kadang mah da atuh orang lembur mah nya dahar dek ieu nya dek makan teh heup kahareupeun ieu kahareupeun di ngurilingan ieu cengekna nyokot di kebon biasanya di kebon pucuk sampeuna ngahadang ngala poh-pohana ngahajang tinggal mau sambal hukul di imah jeung gepuk sangguna beres lah sanggupan tos tapi di baturan ku angin kacang deui ca eta dareun anjing eta salajengna aya di bejaan ti lolotek ngarah jadi jelema pager geus gede kakak jadi jelema jaat jaat itu tidak baik jaat teh kecipirnya ya? Kecipir lain antagonis sama jahat nya siga ieu panjang jerona sejenis kacang-kacangan oge kan nya jerona ieu teh non kacang jerona mah lain nu bodas non apa ya non lain untuk kacang aya sikian siga kacang deui ada sejenis kacang oge eta teh jaat teh ngan dituangna teh iya sorry bentar lepat si jaat mah bentuknya teh upami ditinggal di arah panjang nama segi 5 nya panjangnya terus ieuna nanti raregean si ieuna teh raregean si jalur nanti raregean nguriling teh eta jaat jaat teh aduh nu ngora kene ngora mah di mana-mana gitu tapi tos di kulub oge raos nu kolot oge nu kolot lenteu nu kolot mah biasana itu atulah nu kolot malah rada nyingraya eta jaat di jaat mah tiasa di atah biasa diasak aya oge rerencanganana jaat roai biasana anu dianggo lalap mah pamirsa roai mah biasana roai anu teu acan janten kacang kolot gitu ngora tetep ngora deui komo anu sebat roai kerupuk alah eta mah ngeproses siga kerupuk anu geus kolot geus garing mah maruka maruka eta teh sok jerona kacangna baradag gini ta eta malah kan kacangna mah kan dianggo ya ditumis kadang-kadang gitu kan upami anu ngorana mah kacang kerupuk turupuk siga kerupuk kumaha ngeprosna teh mata disebut roai kerupuk eta roai kerupuk salajengna jotang upami jotang mah daunna hejo aya kembangan karoning saaralit jotang nu ieu nya nu diangge mae opak ya
Jodang eta. Poe opak ieu mah jodang munuu. Ieu mah jotang. Jotang mah ih budak teh ngomongnya jotang gitu. Jorang. Oh, tak gitu. Jotang. Yeah. Salajengna ieu nu teh biasana masuk diparabkeun ka kelenci. Sintrong. Ya, sintrong masa jadi cocokan. Teh jantan lalap teh. Nya jantan lalap. Raus itu teh. Di atahnya, di atas samalan terus biasana mah aya nuju alit makan si kembangna teh siga ieu nya. Teh cokot kembangna anu geus mekar teh disintreuk bae bubar. Kayak gitu. Eta sintrong seungit kan sintrong kan seungit gitu. Tapi amannya tiasa dimakan. Oh tiasa kayak beli kayak ke bumi ninggal sintrong tuh teu ieu teu kada hariwang disebut kelenci. Mangga gitu bang. Dicobian kayak mah lamun orang Sunda teu tiasa menikmati lah. Lalab asa kacida teuing. Komo teu bisa menikmati leunca mah wah kacida pisan tong di aku orang Sunda lah. Tapi minimal aya bonteng lah. Nah, cobaan heula. Kudu karasa heula. Kunaon batur buat bisa nyebutkeun geunah gitu. Nya tanah. Eta. Pahangna eta justru lain pahangna ieu naon. Jutruk gitu. Jutruk lah Sunda. Pas dicatna gitu. Ngete geus disamelan mah moal geura sok eta. Angger di ulu coba cokot etana we. Henteu coba anjing sambal tah sambalna sing rada meusan kecuali gitu. Lamun etana di tah sapertos leunca terong teras boterong eta boterong nu teh ieu teu naon nya diusahakeun diajar eta teh kunaon bisa kudu jadi penasaran orang Sunda mah kunaon bisa tadi aku orang Sunda sok sana mal dihisab oge lah udah mal disetrap mal dihisab ku malaikat moal tapi nya minimal urang teh apal gitu. Apal teh kan karena teresep teh sabab tos ngasaan. Lain ngan ieu can nepikeun ka oh iya ngeunahna teh di dieu. Eta acan. Sapertos kawas bari udud gitu nya Kang Tos. Can ngaos ngeunahna berarti kudu terah dicobian gitu. Mangga eta mah teh langkung. Siplah ke urang cobian. Setrap ku ieu ku panjenengan ke. Salajengna sintrong tadinya. Iya mah terkenal pisan. Sok sanajan geus paronok tetep we disebutna panjang. Kacang panjang. Ini nanti abadi eta mengarana kacang panjang. Dikeuretan sakumaha bubukna oge dijieun karedok. Abadi mah lain eta geuning nu dia kembali. Kayak genyernya. Genyer. Mereka kembali dituang kita masih keluarkeun eta keneh gitu ente kacerna mereka kembali hari mah abadi ieu mah abadi namina abadi di sakumaha disiksikan hancur oge dibobok di kumaha anger panjang kacang panjang pamirsa eta mah salian tidak melalab kanggo lalab raos terus dianggo karedok raos atanapi ditumis raos di sana diical teh kawas kabel geuningannya dibongket gitu nya ku awi tali aku awi iya ku nya tali tinu awi biasana di ieu ditumis mah biasa sareng tempe gini nya cabe hejo gitu aduh itu nu harejo tapi mun geus bodas sih nu barada gini nya asa sekira biasanya sok dipesekan ya di cana kacangna hungkul tos teh ieu tos teh tos heuras tah komo nu hejo keneh nu laleutik keneh da eta truk paheula-heula ngagegel oge salajengna rerencangan kacang panjang buncis mau buncis mah upami misalkan dituang atah rada pahang tapi upami buncis tos dikulub raos bisa sami sareng kacang panjang buncis oge sisieuna mah ditumis dilalap oge osok mun biasana lalapna lalap asak gitu buncis mah naon deui pamirsa salajengna aya tespong aduh tespong mah rada haneut upami dituang teh siruman bener rada haneut teh siga min gitu nya min kan haneut-haneut gitu tespong oge gitu kirang langkung eta tespong mudah-mudahan aya gambarna salajengna peuteui
neng Si mana lagi sama Peteuy ya. Si mana Peteuy mah anu kanu resep hungkul sih. Angger we cek anu teu resep mah nya teh enak. Tapi anu tos biasa kana Peteuy, manak Peteuy upami teu nyobianna lebar gitu. Nah, kumaha carana ngicalkeun bau Peteuy? Ngang jengkol. Ngang jengkol sing seueur. Leres ngang jengkol. Nah, tos ieu kan gentos Peteuy na leungit jengkolna we nu mabok gitu kan. Supados henteu ieu, supados henteu cara ngicalkeun bau jengkol, nuang deui teh. Terus hoyong variasi seranganku ieu kadu. Kebayang pan mabok. Tah gitu eta Peteuy si jago eta mah Peteuy. Si mana lagi? Peteuy mah nya tangkalna ageng. Sapapan cenah disebatna ge. Peteuy dibukaan teh aya hileudan. Tapi aya nu resep kana hileud Peteuy eta. Dikukut. Hileudna oge dituang gitu. Oh, eta dikukut. Henteu lah kukut giringkeun ka lemang gitu. Peteuy mah raya kajang ieu beureunya jeung naon? Jeung selong. Ah selong cara lebat tah. Peteuy selong. Peteuy selong nya. Ari anu laleutik teh naon tadi? Anu kalur anu sanes jaat naon tadi teh? Naon? Peteuy selong nu ieu. Aya geuningan anu jiga peteuy tapi aralit geuningan. Roai. Tah roai. Roai tebih pabi di sareng roai mah. Bentukna unggulnya menyerupai lah. Ya. Kan aralit terus aripis namanya. Aripis. Upami Peteuy mah kan marunuu. Tah marunuu. Terus nya selong. Ari Peteuy selong kumaha? Peteuy selong mah aralit. Ayeuna mah aya varian baru teh Peteuy teh Peteuy anu lamtoro teh ya. Tapi kerang raos gitu lamtorogung cenah. Siga Peteuy selong. Peteuy selong mah selain teh ieu tiasa kadang rujak Peteuy selong, Peteuy selong. Di ieu. Nah, kanggo anu terakhir ya, sate acan di ieu dina konten ieu kana jengkol. Eta anu resep mah jengkol mah tos. Mun abdi teh acan tiasa nampi teh jengkol atah teh acan tiasa nampi. Cobian mereka. Insyaallah. Nu atah mah sederhana. Digoreng garing, dipurulukan uyah, atah cekap sakitu lah. Beres. Sambal tapi jeung sambal pas sambal tapi jengkol pawiasa. Aduh. Jengkol peda. Aduh, goreng tahu panas kene sanguna sangu liwat. Tumis kangkung. Kerupuk, anggere gepuk. Gepuk udah ke bawah loh. Ya gitu. Terserah. Jadi lapar ya pokoknya pamiasa sadayana anu bade ngulem abdi sareng Kang Wowo ngajak tuang sareng nembe disebatkeun moal budung ditampi. Ayo teh di kolom komentar teh sekali-sekali mah cenah nyen konten di rumah makan terus ngabahas tuangeunana. Ngajak hungkul makan. Mun jeung pangmayarkeun. Siap eta. tapi anu nembe komentar gitu di kolom komentar anu nyebatkeun gitu di restoran gitu tong kasinggung ku Kang Wowo nembe sok sanaos Kang Wowo rada peuih da bener. Sekadar usul. Gitu. Asalna nya. Insyaallah lah pamiaya rezeki. Insyaallah. Urang mapainya. Ya. Bisa orang mapai mapai iyalah mapai warung nasi. Ya. Warung nasi tong restoran abot gitu. Begitu. Kecuali misalkan abi open donasi lah gitu. Anu bade dipangontenkeun di dieu anu ngabahas di. Tapi anu khasuna nya ulah yuk pangontenkeun di ka McD. Wah, itu naon dibahasna ada lain letah urang eta mah gitu. Dahareun ieu deui jeung hayam deui. Tak gitu. Panginten seueur tangtosna lalab-lalaban anu masih kata acan ka bahas ka guar dina nu nembe. Eta. Ieu nembe urang ieu nya rinci-rinci nya. Bonteng, leunca, surawung, engkol, terong, rara midang, saladah cai, saladah bokor, kakadong-dongan, jaat, roai, jotang, sintrong, kacang panjang, buncis, tespong,
kangkung, peuteuh, jengkol. Wah, kalau misalkan aya nu teu acan kasabatan nembe mangga disarungsum dina kolom komentar ke para wargi sadayana. Siap. Oh di abdi mah aya nu kieu. Cek urang Kuningan teh di abdi mah aya nu kieu. Orang Garut mah abdi nu kieu. Misalkan di abdi mah misalkan anu nu kieu teh sok dianggal alab. Gitu. Seueur insyaallah masih kena seueur. Mangga disarungsum dina kolom komentar. Ngarah mungkin eueuh begitu. Tah kitu. Panginten sakitu pan Kang Wowo anu tiasa kapihaturkeun. Betul. Naon wae lalab-lalaban anu biasa dituang ku urang Sunda. Mohon. Da urang Sunda mah atuh kawentar pisan kana dangdaunan hejo-hejoan teh nya. Mata ku pamining ngartos teh matak disebat hejo teh eta urang Sunda. Da teu aya ningali hejo cek orang Betawi mah teu aya nyebat ninggal artos hejo. Urang Sunda mah wah ningali duit teh hejo. Dan memang tuangan orang Sunda mah rarai segala lab betul juga ningali segala lab begitu tak gitu. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna ieu konten mangga disarungsum dieuyeban supados janten kawuruh ka urang sadayana. Mohon. Sakitu anu tiasa kapihaturkeun hapunten bilih aya samudayaning kalapatan. Bobok sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapuntenna ti sadayana. Sakitu Kang Wowo. Mohon. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.